Beb, amun presiden milih saha, Beb? Ya. Milih Pak Harto. Oh my god. Lain ayeuna milih calon presiden milih saha? Pak Ridwan mana ya teh? Pak Ridwan Kamil. Oh, Pak Ridwan mah teu aya. Anu ayeuna mah Bapak Anies, Bapak Ganjar sama Bapak Prabowo. Ya. Beb, edek milih saha, Beb? Oh, Bapak Anies. Kunaon Bapak Anies, Beb? Oh, sugan ke depannya baik-baik gitu. Bapak Anies mah lain masalah bantuan cik orang mah. Jadi eta mah kebijakanna engke bakal pro rakyat gerak. Yang mampu mah jangan dikasih. Kalau yang nggak mampu dikasihnya bayarnya. Hari Prabowo kumaha Prabowo BF? Cibale. Lain namun Prabowo nah pet milih Prabowo kunaon? Apaan orang tadi kan Anies nah pet Anies terus emang nu Prabowo kumaha Prabowo nah pet ente milih Prabowo. Gak tahu. Gak tahu perpolitikannya. Ini mah secara awam banyak secara ya mau ke Prabowo teh mau bola didukung bebeakan tapi ninggalkan pendukungna ngadon asup ke kabinet Jokowi jadi menteri berarti pendukung nata yang nepikeun ka maut gitu Beb. Nya boro-boro mikiran rakyat. Hai Ganjar kumaha Ganjar Beb? Oh my god. Belum tahu. Oh. Enaknya Gubernur Jawa Tengah. Anu tambang teh geuningan. Anu di demo geuning di masjid ngagurunuk jelema teh. Dipaksa di Alusira. Tentara digusur kata lah itu jeung warga kapan daremo eta mahasiswa kabeh tarurun warga ai tahun ngadon kumaha make militer ngusirna disiksa digiringkeun teh bari ditenggelan. Nyata aparatna teh dipake alat yang ngusir warga lain yang melindungi warga. Nyata eta teh pan di Jawa Tengah.
nya teh gubernur nate Pak Ganjar kan sidik mah ini mah Anies ya. Prestasina aya gitu modal sumur resapan. Anies mah pan namun di Jakarta mah pan macetnya. Jadi masalah nanti jeung banjir ayeuna macet. Anies mah geus make ieu naon angkutan umum geuningan murah cenah subsidi jadi tepati macet geuning celak satu Anies mah. Terus banjir kan nyeun sumur resapan kayak teh nya jadi tere saat mereka atasi atuh salila ieu Anies terobosanana loba penghargaan dengan ayeuna JIS geuningan stadion panggedena di urang mah Formula E sukses. Nah, Formula E teh eta ajang balap mobil listrik internasional itu ngan hanjaka loba dijegal jadi rek diasupkeun ka penjara jadi loba nu sieuneun ku Anies mah aturan teh dipararake menjadi sirieun pan aya anu ayeuna mah korupsi berjamaah ayeuna mah silih tutupan sarua kawotor jadi mun cek Mahfud MD mah cek Mahfud MD mah unggal ngareret ka mana we nya pasti aya kasus korupsi. Jadi korupsi teh geus di mana-mana, Beb. Sedangkan ayeuna mah KPK na geus jadi alat jegal jang nyingsieunan soalna di kabeh sektor aya wae kasus korupsi.